Nisa, wilujeng patepang deui ku Abdi Elvira. Jeung Abdi Kalisha dina Warta Phoenix. Dinten ieu Abdi sareng Elvira bade nganyampikeun warta ngeunaan marakna kajahatan dina Kota Bandung. Dina mangsa ieu loba kajadian kajahatan di Kota Bandung. Loba jalma anu hariwang ngeunaan naon anu bakal kajadian ka aranjeunna. Kamari aya kajadian pembegalan di Jalan Solontongan Bandung. Ayeuna babaturan Abdi Rauf keur jeung korban pembegalanna. Kumaha Rauf? Wilujeng siang sadayana kuring di dieu keur jeung korban pembegalan pahasan jadi kumaha pahasan? Jadi kieu mah kajadian teh aya di Jalan Solontongan beurang poe. Ya. Teras abdi teh basa eta keur indit ka imah kuring. Teras aya batur nu nyegat kuring, teras nyokot dompet kuring. Jadi sakitu sadayana hayu kuring ningali CCTV anu aya di TKP. Pak Hasan, ini Bapak kok di CCTV keur nyokot motor pelaku? Pak Hasan! Masalah dina komputer teu hayang hurung. Blue screen. Overheat. Ulah panik. Kuring sadayana bisa angkat ke tempat kami. Kuring jamin sagala masalah kami tiasa selesaikeun. Sadaya anu anjeun kedah ngalaksanakeun nyaeta angkat ke tempat kami di Jalan Martanegara. Sanggeus eta ngajelaskeun keluhan anjeun. Kuring jamin ieu naon masalahna, kami bakal ngalereskeunana. Punya marah-marah wae. Iya, cuaca teh panas pisan di padang pasir. Drama ya minum-minum. Pemirsa, ayeuna abi atos di daerah tempat kejadian. Ayeuna pelaku ge atos di harapan abi. Tewaknya. Tong bisi ieu Tenan naon? naon? Nu sopan we nya, nu sopan. Sopan we lah. Punten. Anu kamari nyopet dompetnya. Tah,
Abi teh polisi Bapak polisi. abi abi nangkap bapak tenang naon? Ulah tuh Pak, bere 3 detik Pak. 3 detik sok mangga. 1 2 3. Sampai Pak. Capek, seru pikir capek nih. Pemanasan banyak. Udah pemanasan Bapak. Ya. Wah. Atas. Terus Pak lanjut. Katewak. Oke pemirsa, ini pelaku sudah atas katewak ku abi. Ayeuna bade di boka Kapolres ya. Ayo Kapolres yuk. Ayo. Tenang naon. Ayo pelan-pelan wes tenang naon. Alah siap. Motor. Abdi teh madokan motor peda dompet abdi bade dicolong Pak. Terusnya eta mah manusiawi abdi ge ningalian peluang. Udah naon udah dompet? Abi mah nyopet teh Pak, peda abi dicopetan wae. Nya abi nyopetan balik atuh Pak. Terus kat mau balik ieu. Pamirsa sadayana rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugekeun ku Abdi sareng Elvira. Hapunten bilih aya kalepatan, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Kenapa sih kok Ya manusiawi atuh eta mah Pak. Ya. Tapi dia bodoh.